Dongeng Siluman Piit bagian ke-24. Di alam siluman. Sanggeus aya kasaluyuan kitu mah satuluyna siluman peking tala rat cenah ngeureunkeun deui ngorotkeun deui awakna tika sagede sakumaha biasana. Malahan mah siluman peking tala ge tuluy ngaheureutkeun deui awakna kana kaayaan anu teu pati gede deui. Sadadegan we jeung siluman Silewu mah katingali Raden Peking Tala atawa siluman Peking Tala teh anu cenah karep arek nulungan si Jantra ngabedag gawe keukeuh henteu asup henteu ka mana-mana cicing we dina tempatna bari melak cangkeng merong ka jero karaton. Sanggeus dina kaayaan heureut sedengkeun ari siluman Silewu mah manehanana geus nangtung we meneran pisan dina gigireunana siluman Lemburiling. Sanggeus kitu mah ieu siluman Silewu nyarita, kadenge meureun ku anjeun ge Lemburiling kitu tah wayahna jang saheula urang kudu bisa ngalehan maneh heula, kudu bisa nahan awak nahan diri. Sanajan meureun menang hese menang capek anjeun tika tarung sagala rupa ku anjeun ge kasaksian sabab anjeun teh geus bisa ngukur kana kakuatan eta makhluk. Jadi ayeuna mah urang jumponan wae kana kahayang. Arek goreng mah kumaha Gusti paduka raja wae sabab anu mewarang nyanakna oge Gusti. Ayeuna bade pulangkeun deui bade dipasrahkeun deui bade dibalikeun deui cenah tah lantaran makhluk anu aya neango eta anu aya di hareupeun gerbang karaton nyari kuring mah kumaha Gusti wae. Ari kitu mah anjeun geus ngarti. Hayu urang cokot jeung balikeun deui eta manusia Jantra. Sanggeus kitu mah ieu raja jeung papatihna teh arasup deui we cenah ka alun-alun karaton malahan langsung asup ka karatonna asup ka singgasanana. Sanggeus kitu mah ieu siluman Silewu teh nitah ka balad-baladna supaya bagerak nangtung sabab ceuk manehanana ayeuna mah eta ajian pamatung anu ditibankeun ku siluman nu aya di hareupeun gerbang teh cenah geus dicokot deui geus diangkat deui. Bener we sanggeus ngadenge omongan kitu mah eta makhluk teh bisa bagerak deui bisa lumampah deui sakumaha biasana. Di dinya siluman Silewu nyarita, denge ku araranjeun Pati Lemburiling balikeun deui eta manusia Jantra anturkeun ku anjeun oge sebakling sabab sakumaha anu geus samemehna ku kaula dicaritakeun wayahna ayeuna mah eta manusia Jantra teh kudu dibalikeun heula. Bari urang kudu neangan cara kumaha carana nyokot deui eta manusia atawa neangan cara meureun anu sejen supaya urang bisa neangan cara jangan leungitkeun Bang Balu hate atawa neangan cara supaya bisa ngagunakeun ieu pusaka ngarti meureun alalanjeun ge. Lewat Gusti ari abdi mah kumaha sapangarsa Gusti wae kitu cenah ceuk si sebakling teh. Satuluyna mah teu loba carita deui ieu Patih Lemburiling jeung siluman sebakling nyokot ka si Jantra ngaluarkeun tina obag atawa panjarana anu satuluyna mah dianterkeun ka hareupeun gerbang kerajaan
dipanggihkeun jeung siluman peking tala. Satuluina siluman peking tala mawa si Jantra bari diiringkeun ku dua siluman cenah karep arek nganteur sabab di henteu-henteu oge teu aya memusuhan antara siluman peking tala mah jeung eta siluman nagara Lemburiling ngan pedah meureun keur waktu ayeuna mah dina aya pasilisihan paham atawa marebetkeun si Jantra teh kakocapkeun di jero karaton siluman sirewu tuluy nitah cenah ka siluman kalong peteng supaya ieu siluman kalong peteng teh dina kaayaan nyamuni bisa nalungtik kana ieu kaayaan si Jantra anu sabenerna jeung hayang nyaho cenah saha eta siluman anu bisa ngagedekeun awakna bisa ngungkulan kana kamampuhanana bari manehna ge masih keneh sombong kana dirina sabab masih keneh can ngaku ari eleh mah ngan lamun ari tika tarung mah manehanana teu hayang tarung heula jeung eta siluman anu disebut siluman peking tala teh ngadenge kana parentah ti rajana saperti kitu. Siluman kalong peteng nyarita, Naulah Gusti, ku pribadi abdi bade dilaksanakeun naon wae anu dimarentahkeun ku Gusti. Halus pisan. Sabab anjeun salah sahiji siluman anu bisa nyamuni, teu bisa kaciri, teu bisa katempo jeung karasa ku siluman nu sejenna. Awas, lamun ku kaula encan diparentahkeun urun dina eta nalungtik kaayaan. Manusa Jantra ujung manuk anu nang tayunganana. Anjeun ulah waka beres dina ieu tugas. Jeung dina waktu-waktu anu tangtung atawa aya bejaan penting buru-buru bejakeun kaula kalawan donget kalawan make panggerosus. Anjeun teu kudu nepi ka ieu, cukup we ngaharewas sanajan bari jauh anjeun ge ngarti meureunana. Ngartos pisan Gusti, ku abdi eta pamenta sareng panita Gusti bade dilaksanakeun. Jung ayeuna mah ini. Awas, ulah tika anjeun kanyahoan ku musuh-musuh urang. Somongan Gusti, abdi pasti bakal hati-hati. Sanggeus kitu mah kalawan nyamuni cenah ieu siluman kalong peteng teh satuluyna mah indit we arek naluntik cenah kaayaan si Jantra jeung siluman peking tala. Kakocapkeun di alam manusia di imahna Kipalang sapeting eta mah ti barang reupeting oge cenah terus we cenah muja semedi nyernakeun pikir nyernakeun rasa jiga anu keur tatapa nyamungkeun rasana nyamungkeun pikirna ka siluman anu dipuhitna. Sedengkeun ari den juga lama tepuguh buntu tepuguh kalakuan buntu kana lalampahan cenah kudu dititah nungguan tapi tepuguh naon anu ditungguaneunana malahan mah semet manehanana waktu kira-kira sareureuh budak oge. Ieu den juga lama geus sare we ngaguhar kerek teu marire ka Kipalang anu keur masih keneh sila sunuku tunggal cenah masih keneh mun ceuk urang mah meureunana wiridan ngawiridkeun ajian-ajianana. Wah da wirid teh meureunana tina bahasa Sunda keneh sabab bahasa naonnya bahasa Arab nama dikirnya ngawirid keneh cenah macakeun jampe-jampe jeung ajianana. Samang-samang sawaktu pindah tina tengah peuting malahan mah meureun arek nete pisan kana wanci can areditik. Kipalang manehana nyeh cenah mukakeun kana panenyona anu tadi dipeureumkeun
Malahan mah satuluyna manehna ngusap banget dina kaayaan anu jiga anu kaget pisan. Satuluyna manehna hanyat tuluy keluar we tina kamarna. Sanggeus kitu mah manehna ngahudangkeun den juga lah. Sanggeus hudang den juga lah malahan mah sanggeusna rungah ringeuh cenah. Sabab meureunna maklum we jalma anu keur sarek di belah tuluy dihudangkeun. Tapi ku Kipalang diasongan cai sanggeus rada tenang mah Kipalang tuluy nyarita. Aden kieu ku Aden oge meureunnan kasaksian ti sabarang peuting sareupna keneh oge aki geus muja somedi di kamar panyepen aki. Hayang asup sabenerna mah aki teh ka nagara Siluman Silewu anu dipuhit ku urang duaan. Jeung urang sarerea we meureunnan ieu mah. Anu minta tolong ka aki. Tunggu lu bawa ka carita itu ieuna atuh ki. Kuring teh ukur timbrak sare. Jeung deui diudangkeun asa raruas pisan. Maksud teh malapah gedangna tong jauh teuing. Ayo buru omongkeun naon atuh ilapat aki teh caritana. Oke heula atuh aki teh. Cok bieu oge cok anjeun aki teh sabenerna mah hayang malapah gedang heula. Tapi ku anjeun teh tah langsung wae yeuh dengekeun ye ku anjeun ari anjeun hayang buru-buru mah yeuh. Intina mah aki teh hayang asup ka nagara Silewu ngan teu bisa keneh jika aya nu ngahalangan. Malahan mah juga poek we. Nya aki teh tang tuwa ente nyerah tuluy-tuluy we. Tapi teu bisa keneh wae. Tika aya datang ka aki teh. Punggawa ti nagara Silewu. Aya punggawa dengan teu nyawa tuh papanggih anjeun mah sok rupa-rupa. Sabab eta mah meureunnan jalma makhluk gaib. Moal bisa kanyawan ku diri anjeun datang nage ka aki. Moal cara jalan mami asa atuh anjeun ge meureun ngarti jika anu bodoh wae. Kumaha atuh eta tah kumaha tah ki. Kieu dengekeun yo. Anu budak ku anjeun disebakeun ngaranna si Jandra teh teh. Lain teu katarima lain teu kacokot tapi teu bisa dipertahankeun. Sabab teh hese cenah di kawasana. Sabab aya makhluk anu nulunganana. Naon makhluk eta teh ki jelema atawa siluman oge atawa kumaha. Palemah eta mah henteu jelas. Ngan ari anu bejak kabak anu bejak katarima ku aki kitu. Lain ari manusia mah tapi makhluk sejen anu bisa wae meureun ka itu makhluk gaib atawa siluman oge. Tapi raja ulang teh teu bisa. Sabab cenah lamun dina heueuna ge arek di kawasa ieu si Jandra teh bakal loba halanganana. Tang tu wae da mun siluman atawa makhluk anu hayang mal nyokoti ka si Jandra teh bakal tuluy-tuluy ngadodoho. Jadi we dibalikeun deui. Kitu nu katarima ku aki mah. Lamun kitu ayeuna kudu kumaha atuh kuring. Dengekeun mantakan ku aki oge tong wakangan tegan. Tong wakamotong kana omong-omongan aki ayeuna. Ieu ku aki arek dibere nyaho. Naon anu ku anjeun ayeuna kudu dilaksanakeun. Kulantaran ieu si Jandra teu bisa di kawasa ujung teh bisa dipertahankeun anu antukna mah dibalikeun deui. Kitu nya ki. Terus kumaha ki? Dengekeun mantakan oge aduh anjeun. Aki jadi hese sok poho deui anjeun mah lamun ngomong teh aki jadi poho deui ke. Inget-inget heula tuh ki. Kelah ya. Kieu lah aduh. Gara anjeun aduh aing ya dengekeun ya. Wayahna anjeun kudu neangan deui kagantina eta budak Jandra. Anu kudu sarua dina umurna nyaeta 18 tahun. Meureun ngarepkeun. Ieu siluman Silewu teh sugan-sugan aya. Jalmana anu bisa dijadikeun kondewa jeung ngagunakeun pusaka anu samemehna ku urang di teteangan teh geuningan. Ngarti meureun anjeun teh. Duh berat ki. Ari budak-budak kitu mah da dihentu-hentu oge. Sok aya indungan sok aya bapaan kapan. Jeung deui sok ditarekahan di teteangan. Duh bahasa ayeuna mah meureun resikona tinggi ki. Ari budak murah mah padahal mah mentana atuh aki-aki teu bisa sia. Sama pamenta Silebuna ge siluman urang saja Silebuna oge saperti kitu. Teu bisa diganti deui. Lamun hayang budak bujangnya budak bujang anu 18 tahun. Lamun hayang parawannya hayangeun parawan. Lamun hayang nini kudu dicumponan hayang nini meureun. Lamun hayang aki-aki kakarak ieu mah nu di titahna oge.
budak pujang anu umur belasan tahun anu masih keneh murni kudu diteangan eta sakitu syaratna. Kumaha sanggup anjeun? Lamun kuring tuh ngalaksanakeun da atuh pasti kuring bakal di tanah saanya ki. Sia mana bakal dicokot di bawah ka itu daek anjeun. Tuh hari kitu mah atuh uring mah tuh daek ki. Ulah ke urang akalan ki. Tapi ayeuna mah moal bisa balik meureun kida poe kah. Baru rek mulikeun heula sarewe. Oke sabodo amat eta mah. Anjeun arek sare heula oge. Ngan buru-buru we. Ira waktuna ki. Oke heula. Usahakeun sampai 7 poe ti ayeuna. Amun bisa mah samemeh 40 poe, 40 peuting waktuna. Lamun anjeun teu bisa nyameureunnan dibere kasempatan keneh ngan wayahan harta anjeun kudu dicokotan saeutik-saeutik. Mingkin beak harta anjeun. Jeung lamun geus beak harta anjeun nya diri anjeun anu bakal dicokot meureunan. Ulah tuh ki ari kitu mah. Mantakan. Kumaha kurang bijaksanana ieu siluman silawu mah ka anjeun teh. Nitah teh hantu babari maksa jeung teu ngaburu-buru hartina mah aya kasempatan ngan anjeun wayahna kudu bisa neangan. Sabab lamun anjeun tika bisa dicokot engke bakal ka aki oge. Ari kitu mah tuh bantuan ki. Ke dibantuan ku aki mantakan dipejakeun ka anjeun oge. Ngan meureun ayeuna kudu dilaksanakeun. Bakal dilaksanakeun ku kuring. Ari kitu mah atuh geus jelas meureun nya. Jelas ki. Halus atuh ari kitu mah. Sanggeus raga rupana diomongkeun ku Kipalang gaden jugala satuluy nama Kipalang teh nyarane we nyunut cenah kana udutna bari nginum kopi anu geus tiis. Dangekeun ieu dan jugala hampura ieu teh cai kopi teh geus diis geuningan ieu. Atuh naeur cai bari ayeuna mah geuningan karasa lapar. Anjeun bisa nyangu atuh. Kuring teh ki geus dilatara nyangu ki. Nah kitu mah ketara nyangu nah tara dahar anjeun we entara dahar aki mah. Da kuring mah atuh boga bujang boga lanyang anu sok bisa ditutuh titah. Atuh ameureun ari nyangu-nyangu wae mah moal pokok meureun anjeun ge bisa. Nya bisa mah bisa we meureunan ki. Tapi ki kuring teh kumaha nya ari kitu mah heulah urang nyangu lah. Atuh ari anjeun teu lapar. Nya saruanya lapar matakan cekap kuring oge bieu arek nyangu we lah kembali. Urang ngaliwat we nya kinya. Ngaliwat tuh di ditu na teh tenong aya tuh. Istilahna majang laukna meuleum geura eta aya japuh mun teu salah mah. Mun dimeuleum aduh komo nyamal we. Kemahe eueudeungan lauk ge. Ku eta we ku lauk ke eueudeungan sangulalabna kitu kembae lah. Urang cocol we. Tong bakal dicaritakeun atuh ki. Aya nu kitu mah engkena teh mungkin kabita mungkin lapar tapi encan rako atuh hayu buru. Sanggeus kitu mah dan juga lah teh maksakeun maneh cenah. Init ka dapur rek nyangu nyumponan cenah ka hayang Kipalang jeung manehanna oge geus karasa lapar deui sabab meujeuhna ari geus kaayaan waktu saperti kitu mah sok lapar deui. Dina pikirna dan juga lah manehna mikir cenah sajaroning eukeurah nyangu teh. Geningan ieu ngaranna si Jantra teh sanajan budak ngora keneh walasan tahun bisa nalukeun kaayaan siluman sanajan cenah bejana ceuk ti Kipalang mah aya makhluk anu nulunganana teuing cenah makhluk naon da makhluk nama makhluk gaib teuing siluman sugan. Tapi pikir dina hate ieu den jugala ieu siluman anu dipuhit ku manehanana bisa ditaklukkeun hartina mah bisa dilawanan. Ieu siluman teh siluman anu mere ka manehanana harta ku jalma bisa diayunan. Si Jantra oge tika bisaeun nah meureun kumo manehna oge lamun usaha jeung neangan kana carana nyaho kana elmuna bisa meureun ngawasa ka eta siluman. Lamun geus saperti kitu tangtu wae manehanana bakal bisa ngawasa anu boga hartana. Hartina mah satuluyna manehanana moal kudu nyeba atawa neangan jalma sabab siluman anu sok nitahna oge ku manehanana geus ditaklukkeun. Aya pikiran kitu dina sajaroning hatena dan juga lah. Dipikir-pikir mah nya si Jantra ge bisa untang ayeunana mun urang oge neangan carana jeung elmuna meureun bisanya. Tadi teh arek ditanyakeun ka Kipalang teh. Tapi nya pasti wae ari Kipalang mah
damurunan masih kena anak buahna siluman silewu. Tapi lamun kanu sejen tatanya kumaha carana, aya moalnya carana jangan naklukeun siluman seperti gitu. Gitu cenah di antara anak pipikiran anak dan juga late. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha lanjutkan aja. Makanya di antos wae dina episode salajengna. Ngaturkeun nuhun ka anu parantos like, komen, sareng subscribe. Mugia janten silaturahmi pikeun urang sadayana. Wilujeng patepang deui. Permio.